nepi ka kitu bina-bina teuing nasib apa dawala anjeun jalma anu tetua jeung teu dosa memang kitu numutkeun skenario yen tetep kudu ngalibatkeun jalma anu tetua teu dosa sabab moal kapanggih asli na lamun kabeh teu ngalibatkeun diri sabab keagungan pangeran anu sakitu seueurna para robuna para pangurus anu sakitu teu eureun-eureun dina sumujudna ka Gusti nu kagungan kabeh hartina aktif kabeh hartina ngalibatkeun dirina nepi ka ngawujud nu jararadi ayeuna mangsana keuna ka maneh pisan seolah-olah sekeseler kaula dawala memang meureun kudu kieu jadina perjalanan hirup jeung romantika kahirupan waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya kulit patepung di jeung kulit daging patepung di jeung daging tulang patepung di jeung tulang getih patepung di jeung getih urat patepung di jeung urat kalayan kodrat irodat anjeunna widi anjeunna ridho anjeunna rahmat anjeunna mujizat anjeunna hikmat anjeunna cager maneh dawala damang teu sakara-kara lilir yang merbangun lilir ya merbangun kayang impen sare sakedapan aduh di mana ieu teh di hiji tempat akhirat sanes akhirat nah geuning akhirat teh dunya keneh nah ieu makhluk naon seungit kastori angin-anginan kakara aya ngameu kastori kieu nya lisah mana ieu lisah beda alam minyak lisah beda alam kumaha sabab alam maneh jeung alam kaula geus beda kayak tadi kakuping ku abdi teh ieu teh di akhirat geuning dunya keneh akhiratna beda sabab alam akhirat teh beda-beda ngaranna di alam akhirat teh loba deui alam di antawisna alam barzah alam malakut jeung sajabana hei seueur geuning alam teh nya saha panjenengan teh ngaran kaula sumuhun tunggal ulah tunggal tunggal mangan hiji tunggal keneh maneh kaula maneh lamun diukurkeun kaitu namah maneh teh anjeunna keneh kaula ge anjeunna keneh sabab maneh jeung kaula jajadianana keneh jadi alam akhirat maneh ayeuna teh nyaeta alam akhir tina pagawean maneh nu tadi ayeuna karasana
sanajan maneh menang kaperih tapi karasana ayeuna ti ayeuna kaharep maneh bakal tenang jiwa raga maneh bakal tentrem jeung ayem ngandek nanyakeun heula dawala ke geuning uninga kangaran abdi memang apa dupi salira teh kumaha pencak kakina ya jeung abdi maneh teh boga bapa abdi teh gaduh bapa saha nya Semar tah Semar teh boga bapa Semar teh kagungan Rama kaula Ruben lain Ruben kaula mah ngaranna kaula teh Sang Hyang Tunggal bapakna Semar jadi kaula ka maneh teh incu Gusti ieu teh aki abdi alah ai aki ngorak keneh jeung kasep ai aing incuna goreng patut nya sabab kaula geus beda alam geuning di ditu mah anom wae da di ditu mah eueuh nini-nini eueuh aki-aki rekep deng-deng papak sarua di alam mana di alam katunggalan. Oh jadi ditunggakeun mah teu aya nini-nini teu aya aki-aki hartina rekep deng-deng papak sarua sarua kabeh pada tunggal makhlukna tah lamun maneh hayang salamet dunya jeung akhirat pek geura tunggalkeun kanu kitu kanu kieu oge da kabeh oge tunggal makhlukna maneh ulah wani-wani nyaci ulah wani-wani ngahina jeung mitnah ka batur sabab eta anu disebut batur ku maneh teh sabenerna mah tunggal keneh anjeunna hei jero ieu dalem kaum jadi tunggal keneh teh tunggal kunaon maneh pangna paeh dipaehan kusaha ku Arjuna ayeuna hirup deui hirup dendam teu ka Arjuna margi abdi mah nguping katerangan naon yen hirup mah kudu ngahampura ka jalma anu geus ngadoliman urang bagja dawala batok bulu eusi madu maneh panginten mana kitu ge eta teh kapangaruhan tuluy nu mangaruhanna teh dipercaya jadi hartosna teh nemongkeun anjeun Gusti Arjuna teh lemah jiwana nu mawi ngadoa we mudah-mudahan juragan Arjuna teh cing jemar cing langkung iman takwa ka pangeran datang tosna oge upami dihongkeun mah ku anjeunna panggih jeung aslina da moal pasti bakal boga rasa kaduhung nu mawi ku abdi bakal dihampura aduh nuhun dawala ujian maneh ku sakitu ge geus katarima tapi maneh teh kudu ngalibatkeun diri ieu kajadian teh perlu rengse sabab lamun teu direngsekeun bakal terus-terusan fitnah ka kulawarga maneh kan tenan kulan nanging saha pengacara na abdi teh da puguh naon atuh nu kudu dipake buruh abdi hartina teh kudu rangaek memeh tanukan abdi teh nya
pengacarana mohon kenwe kaula aki maneh menjadi pengacarana aki teh advokat ongkoh teh advokat naon advokat teh geuning sok dijus apuket tama atawa nu hajat penginten pan eta teh nu hajat teh kagungan advokat alpukah eta mah atuh nya tong heureuy aki mati isah nya nuhun atuh aki berat nyuhun berat nanggung ulan mung kedah kumaha ngarengsekeunana keuneh urang manunggal teh ya parkirna teh dina kamanunggalan parkir didinya lamun teu parkir dina kamanunggalan urang bakal kalunta-lunta kumaha cara sangang katangtosanana maneh kudu ngalalakon enak rengsekeun ieu pasoalan jang dewek jadi artis nya jadi selebritis dek ngalalakon aing nya manya nu boga lalakon nepi ka orang ngonyol kieu goreng patut atuh cing kasepe sapertos Dede Yusuf nya hayang maneh disalin kan tenan bener muhun peureumkeun panon maneh ayeuna ngan omat ulah terus hees moal nya Sang Hyang Tunggawatek wantos sakidu batu sakecap nyata salamina aya dina kamanunggalan ieu dawala leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata jadi satria kasep ngarempereng koneng nu recah ya sesekar ningwang nu recah ya sesekar ningwang caka aya gilang gumilang dawala alah abdi ya sabak awak maneh yang nepi ka ginding kieu ya aing tuh make karemong aduh eyang pula berat nyuhun berat nanggung berat narima keunana ieu abdi nya moal disebut ayeuna mah abdi teh nya wujudna geus robah sifatna ngan asma maneh kudu digenti sawios asma mah gentose ku mengi lain asma batu kieu mah asma teh ngaran jenengan oh sumuhun atuh tos dawala sutisna ngewa atanapi abdal adawala Abu Bakar nya eta mah Bupati Bandung Barat atuh sumuhun kinten-kintenna saha atunya Raden Putra Bang Dawala Anik Wijaya Kusuma tong eta atanapi Dawala Eko Patrio ulah saha tuh pinggaraneun maneh teh Bambang Suryaningrat
Surya ningrat. Aduh. Surya hartina cahaya caang. Maneh teh sabenerna mahnya ge goreng patut. Maneh teh teureun ningrat. Yang kakaranya ho aing mah geuning teureun gedean nya. Tuh sangka baheula mah aing di lemur teh jadi lebe nya. Ningkat jadi lurah nya, sugan kan jadi camat nya. Lurah Cilangu, Pasir Langu, genah lamun make eta ngaran. Saya cekap lan nya cocok tah kitu. Nanging kumaha ieu abdi tos kieu, naon pagawean abdi ieu anu bakal ngahasilkeun jeung nyalamet lambung aya keur kauntungan sorangan mah. Ieu mah hayang kauntungan balarea we, kauntungan nagara jeung bangsa kaula. Alus. Wayahna maneh teh saacana ngarengsekeun ka Arjuna supaya aya pangwarah ka Arjuna ngan omat tina ngawarahna ulah aya dendam hate. Ieu mah supaya eling we, jadi doa teh buktina dina gawe maneh nyaeta pangwarah. Lamun tina dendam engkena yakin bakal loba murang maring anu temahna jadi tindakan anu anarkis. Lamun ngayakeun tindakan anu anarkis engke bakal kanyahoan ku batur, bakal kaciri lemahna maneh teh jiwa. Da kedah profesional atuh tah eta sumuhun sae samemeh maneh init kaitu wayahna maneh kudu boga heula pamajikan gaduh bojo. Wah gaya nu daek ke jelema sangsara kieu bogoh moal nempo hartana engke ge ku nempo rupa maneh bakal bogoheun eta awewe. Urang mana? Urang Pasir Langu lain, urang Cimareme lain, Batu Jajar lain, Gana Soli lain, Gana Sasmita lain, atanapi Gana Serongeng. Geus tuh di negara Purbakansana aya hiji putri geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nunuruban. Ayeuna teh bapana eta awewe kakara boga minantu tapi kajelema anu bisa ngelehkeun patihna. Tah wayahna elehkeun ku maneh, tangke maneh bakal menang idangan atawa hadiah Nobel. Lain putri anakna tah kitu asik yang teu sangkanya tah ieu bukti ka jelema anu sadar, ka jelema anu sobar, ka jelema anu teu dendam, ka jelema anu sok ngadoakeun ka jalma anu ngadoliman urang. Buahna maneh bakal menang widadari nyaeta putri geulis ti nagara. Jig hayang naon maneh di dinya mah sabab eta nagara bakal diwariskeun ka maneh. Gusti jadi aing boga mio teh nya ulin ka Pasir Langu teh kana mio we berengbeng nya ka jalan-jalana moal unggah palintangan we kitu kana galeng nya
parkir motor teh moal dina mage tempat parkir moal di mana dina tiang listrik digantungkeun nya atawa dina parangong waluh jik maneh geura ini sumuhunda atuh sagala rupiah oge kedah sareng ilmuna sepuh naon kedah sareng ilmuna jeung aing ngaran Bambang naon tadi teh Suryaningrat aya sora kieu teh naon nyaeta kudu dirobah sing rada ngeunah we meusan kumaha sok kokotor nu dina ti koropikeun dehemkeun aduh sok ngomong atuh kauladung tuluikeun kauladung ya entep dina tangkal kai pang dikitu-kitu atuh ngewa aduh cekap sakirupina cukup adek-adek kumaha kadanguna ieu sora kaula cukup nuhun geuning loba adek-adek diseueur di antarana ade Ari ade Dodi ade Karsa ade Rono aya syukur bagja kumbayangan sareng adean deui geus cukup loba teuing maneh teh saya dupi ilmu tah ieu meureun anu disebut laduni teh anu jarang pisan keuna na ka jelema naon sagala rupa jeung ilmu na hayu kapan eyang tadi sanggup jadi pengacara maneh keun bae di mana nyarita meureun eyang nu nyarita ngan maneh ulah mawa karep sorangan jeung sing bener susuguhna ka eyang naon atuh nog hayam dawegan cikopi pahit kupat lepet nang tang hujan kupat lepet tang kolentrang tuning jadi aing kabawa aku tang angin maksudnya laras jadi eyang dek manunggal jeung wujud hidup dek asup ngabaju miraga sukma ka hidup oh saya mangga sok mepek bayu maneh mepek bayu teh ulang ngarenghap dina waktu 3 menit atau 5 menit mangga polong-pongkeun jalan keur eyang kosongkeun hate bersihkeun hate mangga lajeng ieu ka manunggalan lebet kana gua karep bae hidup kanca bejana ya saya marah cenah kanca aduh kabeneran neneangan nu jadi adi beureunya tetehnya kadulur deng delet teng tumila reungi tuma deng delet teng tumila reungi tuma oh saya boneka cantik dari Singapura boleh dilirik tapi aina lapur ngiring galangkung ke sakedap rusuh sakedap ke sakedap kurang ngobrol heula rusuh na teu aya waktu
seueur keneh kapriogian sakedape urang ngobrol rusuh maka berang ke bisi teu boga ongkos ku kaula di ongkosan duka upami kitu mah aduh euy dewek teh jadi sulang seling hirup teh euy da jelas ieu getih si dawala anu nyak celakannya deuleu di mana pirag-rageunana milarian naon dulur ulan saha dawala ngaranna teh ngaranna dawala pangna di teangan bangsat dawala teh bangsat dipaehan tak kudu boga barang ceceremet duka di mana ini mah ayana dede dituding maling ulang dulur abdi teh jadi sulang seling teh da kaedanan ku dulur da atuh da geus teu kumaha jeung dulur ngaranna ge abdi teh sakapeung ngaco hirup teh ngan rada karem bawa aing disebut gelo teh tak kitu sakadeung eling deui sulang seling abdi teh dedeh dupi salira teh saha teh ngaran kaula Bambang Suryaningrat wah hade ngaran Bambang Suryaningrat di mana teh kaula teh sabenerna teu puguh padumukan kieu we apruk-aprukan ye anak jalanan alah tapi kasep ge gini putra menak ieu mah tapi kaula teh teu puguh bapana ieu teh teu puguh lemur kayak dupi eta kagungan dangdanan kitu ti mana warisan baheula uluh warisan ti Palurah Andi nya warisan ti Palili nya ngan warisan di Palili teh dipiapikeun ka Mang Dasri ku Mang Dasri dibikeun ka Yusuf gitu tuh aya mobil dewe ngaliwat haduh jadi pangna dipaehan teh dituding maling ulan kudunungan ngaran-ngaran nasib anu leutik ulan eleh teu meunang eleh lompat teu meunang lompat paribasana dendam abdi kadunungan mangkana eta teh diasuh ti lelemut diakod-akod ti zaman bolon diongklet ti lelemet ari geus gede teh mulang tarima pajar abdi puak paok nya anu jadi korban mah pun abdi da abdi mah kaburu lompat jauh dede kumaha mun pindah ngadunungan abdi mah kajen teuing pangbalikeun motor rek ngojek we jeung tibatan kudu pindah dunungan jadi halorea ngadunungan ka Arjuna moal nyangan hate mah ditu keneh maneh teh tong sok kitu eta mah keuna harewos na mah nya kitu kulan ngaran maneh teh cepot bapana Semar adi nu dipaehan dawala ai ngeunah-ngeunah abdi teh boga adi paeh teh sabab warisan ka abdi kabeh tanah nuhun ulan aya sabaraha hektar tanah Semar teh 7 tumak setengah nya anu 3 tumak mah keur digadekeun teh eta tanah sakitu itu ulan sanggup lamun ngadunungan ka kaula mangga asa kudu puguh we sabulan-sabulana hayang sabaraha sabulan
nya sabulan mah yang 30 poe we anger lain ieu mah gaji duitna adi mah yang nemongkeun heula gawe we aden nya nemongkeun heula gawe sakira-kirana goreng atuh adi pangnyarekankeun abdi moal ina mah ngandungan ka sasage bakal getol ina mah nya gitu lah moal belang betong moal nampi jaipongan ina mah abdi aduh ampun heuk atuh lamun kitu ngan abdi teh pangmaleskeun ulah pangmaleskeun naon kana kanyerian dulur abdi ka saha ka Arjuna lain males tina ngewa ieu mah pangwarahkeun supaya manehna teh eling ulah loba teh kapangaruhan ku nu sajen kapan ku pangeran oge geus dibejaan dina ayat geuning anu sok haharewosan kana batin urang teh nyaeta ti golongan manusia jeung golongan jin nya minal jinnati wan nas geuning surat naon teh dina surat Anis gitu Anas taeta surat Anas nya uning ada surat Anas di mana di Subang seueur geuning Anas ganas eta mah atuh aya nya ai ganas mah teu make surat pugung ngange kumaha handayat omat butuh ganas sisa treuk geuning eta suratna aya nya sakitu hayu tuturkeun kaula sae kaula terek nanyaan kaula terek kawin teh ka putri raja nagara anu disebut negara Purbakancana mangga kulan ngiringan we abdi mah asa kitu we pangmaleskeun sarengna deui abdi teh pangneangankeun anu ngaran dawala boh bangkena boh hirup kene keun dibantuan ku kaula engke asa kaula anteur dek kawin heula ngiringan deh nah ngiringan iya ya dek nanyaan euy oh eta teh geulis eta kan pibojoan kaula teh geulis putri raja sugana tuh abdi ka indungna apaan indungna mah aya bersalakina mitoha kaula ieu urang paehan heula we hayu tuturkeun kaula siap lah lapar iya bari eta we saja jalan abdi rek ieu aya walungan urang useup heula nya den hayu ya urang useup ya pancang kilung guepan papatong pacolek lecom catur lami di jalanan parantos dumugi nyaeta ka ieu karaton nagara nyada puguh kedah ngaliwatan heula saemara ieu patih nagara sareng senopati anu jadi panitia saemara ikan sok anu ngaran Bambang Suryaningrat di haturanan cepot tingalikeun ya nya geulis budak nama
mangga-mangga aya nu ngalamar budak ngora euy. Heeh, cik kan hayangnya ho gede kawanina. Panjang kilung kuepan papatong kuepan colek lecong cing kieu ditanya aja kasep budak dia mah euy punten atuh ya Satria Ula ngaran Kakasih teh Bambang Suryaningrat. Di mana lagi teh? Jalan Cagak. Batur mati nagara, ieu mati Jalan Cagak. Nama rukana bakari doeun raja boga minantu ka urang Jalan Cagak. Sanajan teu doaeun mitohana ari bogoheun awewena. Aing ge dayang seuri atuh. Eta mah kejeng ti Jalan Cagak nya. Ieu budak itu tukang banyol ieu. Iya. Aduh. Campur urang baretona urang anak Darso. Nya ngan pamajikanana geulis. Aya tanu tukangna Tak ieu teh bapa kaula. Bapak anu sasatna ngasuh ti zaman lemut ngakon-ngakon ti zaman bolon. Wayahna aku. Tah ieu teh pun anak ulah. Ieu manyai bapana goreng patut, Abdi mah kapungkur ke leutik cacingeun. Nya ririwit. Tina cacingeun teh deui abdi teh langsung abdi teh kapungkur teh nginum baygon. Bakat teh goyang cager. tuluy Kasurupan. Nya. Wah, rupa-rupa penyakit tak komplikasi kuring teh roromeheun hapur. Penyakit teh. Ai indungna Tah, waktos nuju dilahirkeun indungna teh kabur. naha Da teu dipangusahakeun ku abdi. wah jelema prihatin ieu jelema sangjara popoiskeun deh huluna ya tenang bener maneh tega lara tega pati Tega bogoh ka putri sok. nuhun atuh ridho bapana lamun nepi ka paeh Paehan ulah. Nya. Ara abdi teh kudu jadi anak teh. kumaha Ngalunyak. Ti budak hayang pakaian kieu teh abdi dibelaan. Wah. Nganyuk ka hutang marukana teh. Ayeuna ge can kabayar ieu hutang abdi teh. iya jelema ripu ieu Malahan kahayangna teh gede anu teh hayang kabeli HP. HP di mana Tadi Cipatat. Ngagarantung baroda sini tina sampe. goblok tape cuma atuh Ai tape mah di mana urang parantos digawe kesang lu atle eta tape tempat capek masuk di reno sok di sama cabe tema ai cabe masuk di bose beca tema geus atuh tong dilajana we teh kumaha sidik jelema lieur ieu deui atuh deui bet ngadengekeun batur di aya senopati nepi ka belenggu ampun
lain eta mata nu kasih ada gitu ayo juga naik jengkol tadi mah Surya Ningrat ngaranna urang jalan Sagak. iya deket Kang Pilot dirinya deket Kang Pilot iya iya teh sebenarnya passion kai kayak itu kayak kata makan ya kebah entis Dek meuli kai lain dek menta sok nya atuh aya kitu onaman. Sok tapi eta nu tukang ulah aya di dieu tempat. Ayo lalaju di sisi. ya atuh da bisi kegalai di tengah mah Sok. Di dieu. didoakeun anak king jimat awaking masa emak belum tanjung rebun-rebun mangga Kangjeng Rama Buya ieu putra bade okop pegalan pati mugia we Buya tiasa ngadoakeun Naon Buya teh? Buya geuning hui dibebaskeun kana lebu nu panas teteh Buya hui Bubuy begitu. tak gitu sok doa kesep mangga Cikan hayangnya. Wah, hayangnya hoai kasep ngan teu sudi aing ka jelema balangsak mah. Boga minantu tih kaulan pepeuskeun huluna euy. Ieu garing ti kono aing cai. Cai nu amis euy teh manis euy. Aing raju nu gelut teh sia. Gusti Nah, pada ngaleueut nuhun Jingkah katuh bilih pesen bala-bala entong menyarajang akan bala-bala saja. Garing ti koro goblok. Nah sia lain amis ya cai teh. ih sugan teh gula panginten orea Gusti Aduh lu paling dijejak sia. Kurang ajar. Surya Ningrat geura teh. teu pino Geura aku geura samat inung bapa maneh. naon Poe modar sampean. ya atau aya geus waktuna mah Woi. den lah wah tenang Wah. Kuatan euy. Woi. Aya. sok Wait. Hebat ya jelema. wah ya euy hebat si budak teh itu Ya. Moal aya nu leuwih ti patih nagara. ngadeukeutan panitia we abeh teu jauh hakaneun Eta teh keur aing teh nu tadi tedus teh. Indah abdi lapar Sia mah. Gentian sia. Mun dibeak kabeh geuning sing atuh tong dibeakeun kabeh.
nya atuh beli palai orang disingkeun deui ku abdi aing kudu ngakan waduk aduh moal kuat eta budak teh 7 poe 7 peuting teh budak teh titah tapan suhunan kuat teh 3 lutuk siapa ka itu gelo wae ye deuleu patih nagara mah di jero guha anu pinuh ku rupa-rupa sasatoan sato eueuh nu meunang kabeh oge leutik atuh teh mah tapi anak sim kuring mah dina sumur dikeum dikeum na sumur sabaraha bulan 3 tahun satengah teu paeh eta paeh anak tetangga teh mah anak kuring mah henteu anya nu gelo sia mah geuning beakeun penastik kersayang tumampara ieu patih nagara purbakan sana dijiamak leungitan peluhiang tanpa kerana jangelek jadi lurah togog teh Jumantri Gusti Prabu nyangkakeun abdi teu sanggup ampun ya nah apa jadi mitoha aing jadi alah silakan lu kaget nera ningali kaget nera ningali kaget lagi nera ya ingkang ningali ya kurang ajar siapa tih aing tubahat lompat ka mana ngabesir diberi ku aing hei Sinatria apa aduh Gusti haling aing bakal nyangkalak eta Sinatria sawios ku abdi urang siapkeun pasukan montong aduh kurang ajar aing teh sudi boga minantu siap bangsat lain dek ngahajang ngalamar siap bakal ngabukar bak rahasia aing ulah hilap ngopi heula atuh agak supados nyingrai kitu tah sumuhun hop woi penastik kersakyan tumamparan ieu denawa dijiamak ku ieu Bambang Suryaningrat lengitan pelewih kilang tanpa kerana mungsrat jadi cahaya beureum nyaeta sukma akmana sang hyang rancasan ampun
sastra jingga iya dia dicerowokan suka terjauh aduh Den Surya naon aneh naon ieu tempat nah bet jadi leuweung nu mata iblis mah bakal bisa nyiptakeun surga ngan urang da ulah kabobodo teh nyok kasabaran tingali anjir Waingan Cep Surya nepi ka kieu ieu nuhun Cep Surya nya laleungitan petugas-petugas itu leuweung geuningan tah kitu datan nirata ngademang datan nirata ngademang eueuh pakulingan rana kembali lumayan kayak tuh dari eueuh mah anggapnya simut sahaya aduh sadaya-daya pangresa anu aya patula patalina sareng leungitna nagara leungit bapak kaula leungit kulawarga kaula nu ngelis kahiji kitu kadua salira anu menangkeun saemara wayahna kaula teh bade nuturkeun bade sumujud lahir batin dunya rawuh akhirat ieu meureun anu saemarakeun abdi oge bade ngiring sasapu nang ngiring beberes gitu nya oh iya oge atau si goblok mah tuh kena aya-ayakeun manaha namun kudu geus ieu nya ngandek naroskeun ka Den Surya bilih ieu turunan siluman lain ieu mah asli manusia lah nyi anjir eta bungut kitu teh mah donat teh tapi kulitnya mah bersih euy dek ngaranana neneng donat nya kata napi si bapau kakasih teh ngaran kaula Mustika Dewi kata napi Purbaningrum heug teu naon dupi ieu abdi neneng gerba aduh ieu neneng gebot teh ieu nya nyi kinten-kinten kerja ka akang nya asa ulah kaduhunge engkena sorada ge teu narikeun aduh abdi mah pasesaan batur sawios sesa urang Arab pasti mau mujeuhna di dinya jigana moal kasusul tapak aduh ampun heukeun bae abeh lalega tapi sateu acana ku akang udah dikibikeun heula we ka Dodi nya da sia teh mau beukieun ayo bae di bawah sangsara ku akang bios sawios kaula nu sanaos dicanakan aliang cecepot ge mangga hei cecopet gitu gelis-gelis kemana sasauran teh hei nah teh
bujang hingga maka yang di sana disenangkan sanajan dibawa kenal yang mau oge mangga teh deui hanya tak edek dibawa ke yang mau ditinggalkeun kuing mengkaning di negara akang mah seueur yang mau nu laras nya hayu tuturkeun akang maksud urang ka negara Amarta heula ka daerah Madukara maksudna nya kumaha akang we aya kersa manuturkeun akang nah ari salira teh parantos sah jadi salaki kaula kahiji menang tina saemara kaduana da puguh kaula teh parantos nu ngelis liuk eueuh naon liuk lain geus eueuh indung geus eueuh bapa hayu nya teh naon atuh kitu mah cepot dan tuturkeun kaula ayo rakabat nah cubuk camak alah nulara sekarang saha abdi insya lain nu mana gadona itu meni tilu ngageblek nya antong rupa-rupana atuh aya butuh mah nya gawena we pecakan sok antong di dieu alah urang di dieu ieu aya saung hayu cepot kelana rek mudun heula ka Lebak iya tuh iya rek naon atuh dibawakan nu kieu lain tiris nya bisa ngasupkeun curug ka mana kana bujal getek nah pira curug atuh oh saong atuh ulah kalewihan we goblok naon si teh nah geuning teh abusna lain kana bujal heuh da ieu ge lain curug tuna lampah eta kasarius di Madukara Arjuna kasumpingan Prabu Batara Kresna Sampura Suryaji mangga linggih rampes Rakabata sareng saha kalarasan akang teh kasumpingan Kakang Semar aluh kabeneran sembah kapihat tiuk siap dulu tunggu nih gagat tenang calik Sampura Suryaji wilujeng sumping Raka Batara non kalarasan geuning ieu jeung si bangsat ka dieuna ya ke we aing disebut si bangsat nya teu naon ari henteu mah make kasinggungnya ujuk kumaha bae Raka Batara anu dipilarian teh layang jamus kali musada teh lapor-laporan titu ti dieu teh teu kapena anu kalarasan pisan aya wartos geuning layang jamus kali musada teh aya nu maling oh kitu kusaha
maling na teh kulawarga Semar jeung si Semarna Numawi Akang teh kasumpingan Kakang Semar ngadu panginten ka Akang yen senah dawala ditandasa duki kahanteuna jelaran sadayana teu rumasa yen nyanak layang jamu sekali musada Dayu mah sanes bejati sasaha guru anu salamina dipupusti ku kaula di sumujudan nyaeta Kangjeng Rama guru Sidorna deudeuh yang masih kena kapangaruhan geuning jang bangsa urang teh kudu datang anar-anar ai karuhun sorangan anu sabener-benerna mere beja anu yakin anu karasa anu nyata diantep ai beja tinu lain dipercaya paingan negara sorangan diculkeun budayana segala rupana da puguh geuning loba kapangaruhan kitu budaya-budaya deungeun heuh marahan budaya eta teh dianggapna agama deui aya leuwihna padahal agama mah anu sumpingna ti Allah turta Rasulna ujuk urang mah ulah lepas ti dinya nya ka Allah we sareng kana sunah Rasul urang ujang iya yi kaula dedek pangemut Akang ieu teh lain dawala lain kulawarga Semar anu maling tapi yakin ieu teh anu lian anu mikarep eta layang jamu sekali musada teh ta ieu teh cara fitnah teh ulah diange ieu teh politik adu domba ya supaya urang antara pamimpin jeung rakyat teh terus-terusan saling omongkeun saling gorengkeun jeung saling curiga itu yakin urang teh bangsa teh bakal aya nu mecah belah sanes bakal seueur anu mecah belah boh di jero negara boh di luar negara anu tadi na itu pengaruh-pengaruh sejen teh dianggap agama tidak budaya anu temahna kieu bangsa urang teh jadi paburantang dipecah-pecah supaya bangsa urang parasea yai panuhun tiasa sadar dugi kabarnya anjeun ulah manglawankeun si Semar ayeuna keneh si Semar dik dipaehan ku kaula Arjuna saha cocorowokan saha Sampurasun rampes saha cocorowokan ja Den kula abdi momoal ka jero ah nah mau ka jero ieu bade meriksa beuteung pun bojo ieu untuk keserban untuk karaseban untuk duh bawa nya duh dipariksa ke mana kayaknya juga ke bengkel aduh punten kebekeran Sampurasun Arjuna rampes satria rampes saha satria ngaran kaula Bambang Suryaningrat di mana kaula di negara Purbakan sana naon kalungguhan anjeun raja negara Purbakan sana raja negara Purbakan sana atawa bisa disebut negara Purbalunyi
eta metol atunya teh naon nah ujang rajin daek kikiran kitu adat anger ya dipariksa pemajikan aing ka bengke teh efek teh burusu teh ngising saha teh si goblok teh aing juga naik geureuneun euy duh ngeurewas aing nya ditanyakeun teh ka bengke penyakit teh positif cenah euy positif geuleuheun ka aing maksud tujuan anjeun datang ka dieu naon kaula teh dek menta garwa sampean anu ngaran Subadra jeung Sri Kandi kaula teh hayang nyandung ayeuna karek hiji bojo teh nah kaluwihan teh cicing aki-aki tong pipilueun nyaho di naon boa gelo geus dipariksa anjeun ka rumah sakit jiwa kalakuan kitu teh beda ti euwah-euwah dedeg sampe rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta na memangna bojo kaula teh odading pokona dibikeun nuhun Subadra Sri Kandi teh dibikeun sok kumaha tanggung jawab anjeun salaku salakina Satria ulah daguan di luar eleh kaula anu ngaran Arjuna lengkahan bugang kaula pek Subadra Sri Kandi dek kumaha uluh sok sumpah nah asa ngadengikeun urang kampung gitu ayo kaula dek medu lamun jalin janji sulaya cerita montong yang cerita ya bangsat nyan kadewek anggarnya nyebut bangsat tuh ya hayo ditunggu di luar daguan di luar uluh agak ayah anak saha nu nemete nun nah make saha nuhun kang geun cenah diwara paingan nyerengeh wae urang lalajuan kumaha itu teh naon manehna nawaran jajan baso aing sugan terek dibayar ku didinya goblok duit di mana aing aduh keke da itu tukang baso teh nagih bawa hees kitu jing meni kitu aduh ampun nya kira-kira nyai boga salaki ka akang naon tah cita-cita alhamdulillah ditaroskeun kitu nembe aya perhatian kita tadi teh naon kaula mah daek dikawin ku didinya terus rumah tangga tapi hayang pasea unggal poe jigana teh bese aing hirup teu naon ku didinya we jeung gara-gara kumaha engke pokona namanya sok harinya mah hayang Subadra Sri Kandi elehkeun kaula bener tega lara tega pati sok Arjuna nah elehan gitu aduh Satria kula lulus kaula dahar heula
ditungguan bisi dek kejago orang di sok tangan aduh udah dewek mata dendam bisi kena itu dunungan anu itu dewek eleh dewek rupa saha tuh dunungan Raka Batara iya jempet tuh janda jempet Yai panengapan toh hikmat Pandawa perintah eta Yai kunaon mayi kaula teh leuleus atuh dah hak upami tuang heula Yai Sate bangor pisan pemajikan aing juga itu lalaki kerusa teh nutur-nutur sia teh iya ji waras berjati-jati tu bakal yang waras surya cager aduh berat ajar siap kan kebenaran siakan diri tapi anu nyagerkeun kaula saha bieu nya da pugunya abdi masanos dituding-tuding agan ku agan oge maling ku abdi we sa kuat tenaga saya sakalima kajang jawokan kajampe-jampe ngurak kajampe-jampe melak buncis ku abdi dikaluarkeun geuning dijabah agan tiasa damang deui nuhun atuh ieu keur jajan entong sih lumayan keur jajan sepot maneh geus mulang tarima nuhun bau saha eta teh duka tuh make duka segala tadi katempo sia silik kaleng terus pameng gan naon beli bade gua kan atuh aduh Raka Batara luar biasa kaula teh kawiwirangan geuning teu sangka eta satria teh teungeulna mati ai jebet ai kusek teh nepi ka leuleus asa jadi kapuh kaibunan kapas kahujanan nyuhunkeun pitulung Raka Batara kedah kumaha carana mah atuh supaya salamet mapasihkeun we saha Subadra Srikandi nanaonan kikituan adalah nu gelo kaula antara pitukeran kumana tuh tinggali
eta nu caket pager eta mah pamajikan si Cepot atuh sana si deui itu tong seuri da teu bogoh kayaknya kanu hiji deui itu ngajanteng palih kalerna eta Allah nya we yakin eta teh mana ning kabogo si Cepot teh laras ta eta we kabogo si Cepot kang era ka Batara mangga sawios eta nu geulisna keur kaula tuh da kitu ya ieu mah tuh aya geus aya milik teh ayeuna mah kieu we jadi sakedap naon parantos yakin dina manah yen anu maling teh si Dawala si Cepot jeung Semar da eta ge wartos ieu teh ngagugu cenah ya ieu teh ieu mah malakna urang teh meunang wiwirang di kolong satang ieu teh nah sakedik itu masyarakat di luar anu ningali anjeun oko begalan pati dugi ka elehna sadaya-daya dangke ge bakal katohian atuh nah saha atuh itera ka Batara nu malingna leres bapakna awewe tuh mitohana eta satria ngan ayeuna mah geus eueuh da dibasmi ku eta satria ta ieu satria teh sabenerna lain bade nyuhunkeun Subadra Sri Kandi bade nguningakeun kajadian yen jurigna teh parantos penar ai barangna nya ke heula ieu percaya teh Dawala anu maling ya upami kitu macarana kaula teh gaduh dosa we ka kulawarga Semar oh kitu timalan Kang Semar hampura Kang Cepot upami parantos kitu mangga akang antuan tingali Satria Suryaningrat punten oleh-oleh ti nagara Dwarwati ya nujul yati nujul medal saking guhagarba dawal geuning eyang tah kitu keun cenah sidik yen anu salah teh saha tah kitu pangwarah ka Arjuna cukup timalan kaula nun perjuangan maneh nanging ieu barangna engke ge kamapangih ku maranehna eyang mulang ka sawarga nuhun eyang saena maturang ka tumari ti selawe urang ulub hui entong atanapi kulub jengkol entong Promios kasih ya kaula nun kang aya nu medal tina guhagarba eta satria hiji cahaya nu mawi nganung harti eta jalma teh teu jauh tina pitulung anjeunna saha dinasti tersayang Dumampara I Bambang Suryaningrat kapentang cakra lika jati pulang kasar dia Dawal
goblok kita teu sangka sia. Mun kita tadi ngomong beleguk aing gitu. Oh dah. Dipika melang ku aing deui lain atau ditinggalkeun paeh boga warisan 7 tumak. Enggak ada mamahi ya. Alah nuhun lah. Cepot lah. Dawala abdi dawala kadieu kumpul dawala. Haling eta putri urang tembak. Saha cing eta putri teh teuing tingalikeun. Ieu Sang Sudewi purbaningrum kasabet ku cakra udaksana dadia mustika layang jamus kalimusan. Yayi kaula nu tingali geuning layang jamus kalimusada. Alah liek deungeun liek lain aing teh. Dunungan awewe geus eueuh. Nu ngelis kudu ka mana ngadunungan. Gan naon cepot? Sing pangnemakeun bojo abdi tuh. Naon? Nya hayang nyaho nu bangor-bangor teh jadi naon? Tingalikeun cepot. Ieu emak pucakra udaksana leungitan pelebek ilang tanpa sing horeng jadi kopiah dalang. Aduh. Paingan bangor, paingan leungit kopiah dalang. Disore keneh nya teh ieu. Ampun ya. Urang ngejajapkeun ka Pak Sep. Aduh, paingan lega di jero teh euy. Mun teu karasana naon dikitip-kitip aing teh. Alah, yang hapunten tina sagoro pihak kalepatan da ieu mah gogonyakan. Ulah so teh jadi ejekan. Kuha sakitu atuh ti rombongan permios bade wangsul sanes teh sono. Salamet nu kagungan maksad sakulawargi, salamet murang kali hitanan, salamet nu nongton nu ditongton, sakali salamet tetep salamet. Ieu lalampahan rupina urang cekapkeun we ka dieu kemang tinetik sibaran sari tutup lawang sigotaka. Di balik cakrawala yang membara, tersimpan sebuah legenda agung. Jauh sebelum dunia mengenal batas, cahaya keilahian turun menyentuh bumi Nusantara yang sakral. Inilah Sang Hyang Ismaya, penguasa langit yang memilih jalan kesederhanaan. Dia hadir dalam wujud yang tak terduga, melampaui segala nalar manusia fana. Kuring tinu mahagung adedi muji syukur kayang widi wira di dunia ngumpara dungan dicukupan sendiri kusari rasa nu tunggal tunggalna kulalang Gusti
Hatur nuhun anu saagengna. Mugia kunongtona oge tiasa janten ikhtiar urang ngamumule lemah cai sinareng tiasa ngubaran kasona urang ka almarhum. Salam baktos kasadayana, budaya Sunda jaya salamina. Simkuring Gailan Mahdi. Pamirta sadayana, di balik setiap lakon wayang golek tersimpan hikmah yang dalam. Wayang golek bukan sekadar hiburan, bukan sekadar boneka kayu yang digerakkan dalang di atas panggung. Ia adalah cermin kehidupan, siloka tentang bagaimana manusia menghadapi takdir, kebijaksanaan, perjuangan, dan nilai-nilai luhur yang semakin hari semakin terkikis oleh zaman. Di dalamnya ada kisah kesetiaan, ada kebijaksanaan Batara Kresna, keberanian Gatot Kaca, kesabaran Semar, bahkan keangkuhan Rahwana yang selalu berujung pada kejatuhan, atau tentang kelucuan Cepot, Dawala, dan Gareng. Semua itu bukan sekadar cerita, tetapi pelajaran tentang kehidupan kita sendiri. Tapi, Baraya, apa jadinya kalau generasi kita melupakan wayang golek? Apa jadinya jika bahasa Sunda yang begitu kaya, halus, dan penuh filosofi ini perlahan-lahan ditinggalkan? Apakah kita rela kehilangan bagian dari jati diri kita sendiri? Wayang golek adalah warisan, bahasa Sunda adalah jati diri. Dengan mempelajarinya, kita tidak hanya menjaga sejarah, tetapi juga menghidupkan kembali roh kearifan yang diwariskan para leluhur. Bayangkan, betapa indahnya jika anak-anak kita kelak masih bisa memahami filosofi dalam setiap sabet, gerakan, wayang, masih bisa berbahasa Sunda lemes, dengan hormat kepada orang tua, dan masih bisa tertawa menikmati guyonan khas dalang yang penuh makna. Pamirta Gailan Mahdi, kita semua punya peran dalam menjaga budaya ini. Dengan mendukung channel ini, kalian bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian dari perjalanan besar untuk melestarikan seni dan bahasa yang diwariskan para karuhun. Urang babarengan ngajagajung ngajar keun, supaya budaya Sunda hentu laungit, hentu luntur ku jaman. Tong hilap like, komen, share, saring subscribe channel Gailan Mahdi. Ulah sakur nonton, tapi hayu urang hirupkeun deui seni, hirupkeun deui pasah, hirupkeun deui budaya Sunda. Laki. Sanes pungkir kana takdir, sanes pumpang kana kadar, mun mendak cocobi bae. Abdi pasrahkan wagu pamit kengeng ampun, lain ngarep keun ka pasti. Si horeng. Wong tua gawe wiwitan, wong nom dharma lakoni. Sing saha kolot anu nyeun kagorengan, anak incu anu bakal metik ngala buah pepelakan kolot dina bab kagorengan. Sing saha kolot anu nyeun kahadeanya anak incu anu bakal metik hasi ngala belah pepelakan polotea. Melak goreng tang tu bakal buahna goreng, melak hade buah hade. Sing saha kolot anu nyeun kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan langgeng cilakana. Hasil tina goro, hasil tina bohong.
yen tetep pangeran mah muarek dolim ka makhlukna silakan jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana matrat dina ayat-ayat Allah muarek dolim ka makhlukna Allah muarek nangeui ti bongkokna matak eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anas sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu bakal katempuhan diri nu bakal kacingciri coba tinu kawasan kasadaran nyawa dibere perisungkawa ngan urang masing perteka sanajan batur ngahina urang sing iman percaya wah tobat tari nu miskin oreng kieu karasana seher kanyerian abong kena ganuhina ngan ukur menakudara pikir kusut marung kau itu lain dituding namut kemang teh kakang Semar nyeta pajarkeun teh cedakeun ngubaran emak padahal bapak teh can balik asa teh kuahan teh hirup nepi kaki ngimpi naon penting tadi ai aduh ya Arjuna jaman ini disiksa dicabok ditanjong di siduhan banget bapak tobat diludahan rarai ampun alewihan teuing dunungan nepi ka kitu kakang Semar kabina-bina teuing nasib apa mah pati nyeri asa payah ngerasa tugenah ruksak perih milu cing sabar urang pada rangkung jantung hiuk milu bingung raga ngarasa
pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh faedahna tanpa hirup dibarengan iman takwa kanu kawasa. Hatur nuhun bah tos masihan ilmu anu sakitu agengna mugia janten pamulus jalan abah ka sawargana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Salam baktos kasadayana budaya Sunda jaya salamina simkuring gailang mati.